Nah pak lamun aya tukang gapleh maut tong disebut maut haram hukumna modar mangga kupingkeun ke bujung ku bapak tukang gapleh lamun mehan balak genep modar sia ku aing eueuh tukang gapleh mehan balak genep maot eueuh betul entong disolatkeun keur antep sina salat sorangan entong ditahlilan entong dipangmacakeun yasin anggur pangmacakeun surat al-gapleh balak kosong balak hiji balak dua balak tilu balak opat balak lima balak genep lamun modar kabebeng keheul pak kuring rek nanya ka bapak-bapak tukang gapleh pak asal kata gapleh cek agama Islam asal kata tina naon goplah gopilun